maneh kitu nu ngarizkian kaulah nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon hiji sakian eselon 2 kasia eselon 3 sakian eselon 7 sakian emang aya kieu diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian guru golongan hiji sakian 2 sakian 3 sakian eta keputusan tah geus kuari diadukeun percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah dieu beusi teh digaji dek terus bebe digawe pokona beusi teh digaji rempan aing teh asup di ngaguruan wah asal dipecat aing mah ke gaji eueuh aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah Bismillahirrahmanirrahim kafir ulah sok ditutur ulah sok muturkeun kafir walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum urang kuari secara nasional urang geus teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim urang nuturkeun kafir sabenerna aturan-aturan imah tangga negara urang lain make Al-Qur'an lain make hadis tapi make aturan-aturan demokrasi kafir sedangkan cak di dieu wala tattabi ahwa alladzina kadzdzabu biayatina walladzina la yu'minuna bil nyanggakeun sadaya-daya kos teu percaya ka Quran urang hirup di Indonesia padahal mau dipake Al-Quran mantep jasa tapi orang kan neruskan karuhun-karuhun orang meureun geus berbagai pertimbangan baheula karuhun urang teh bahwa di Indonesia teh urang pajukeun nagara teh make aturan demokrasi nu penting urang ulah kaluar ti Al-Qur'anul Karim jadi di negara demokrasi mah negara jeung agama misah agama diurus ku pemimpinna masing-masing negara diurus ku satu pemimpin make aturan kafir geus di jerona Islam aya kiayan Kristen aya kardinal aya kitu naon ngaranna asur dan lain sebagainya Buddha aya kitu biksu Jepang pamakos itu mah kemudian atuh ayeuna Konghucu aya kitu sindut lah pokona mah eta araya kabeh pamimpin. Jadi urusan agama dipimpin ku masing-masing kepalana. Negara dipimpin ku hiji pamimpin, nu pamimpin eta teh di luar aturan Islam. Kitulah di dalam demokrasi. Kos urang kos kieu. Jadi teu make Al-Qur'an. Aya Al-Qur'an ulah ngahiji. Aturan negara jeung agama ngahiji, kitabna hiji-hiji keneh Al-Qur'an. Di negara demokrasi mah ketika urang nyaritakeun negara make kahuk. Tuh sia maju nganyalkeun ka aing kahuk. Lamun urang diceritakeun agama, tergantung agamana. Urang itu Islam buka Al-Qur'an, buka Bukhari. Kristen buka Injil, itu Buddha buka boga kitab masing-masing.
gitu di negara demokrasi jadi agama diurus ku masing-masing masalah guys jangan mengkoski keayaan anak hari endek hayu orang robah make negara Islam ngan perang pasti nu ieu paraeh kayak diteruskan ku anak orang paraeh sabilillah sorga orang mau sorga paraeh be ngan neruskeun anak urang jadi beduk negara Islam DPR nu bari parehan dek DPR dek ganti siap perang jeung Amerika los teu siap berarti tetap kurang demokrasi maka aturan kafir geus lain saaturan-aturanana nu mantaknya mempertahankan negara demokrasi aya kauntungan nu kudu disedot kunyana aya anu terketahui aya anu tidak terketahui minta kula teu betah jadi presiden kos kitu aya aturan-aturanana presiden naon cenah kieu lalu ngomong lah bukan apa pernah jadi presiden koang-koang ieu gara-gara urang teh kos kitu tah nu matak hayang meraup keuntungan terus Amerika teh melalui demokrasi Irak didemokrasikan hayang nyedot keuntungan Mesir didemokrasikan hayang nyedot keuntungan Syria didemokrasikan hayang nyedot keuntungan hayang nyana teh hayang aya keuntungan dirinya teu naon malih teu demokrasi ge model Arab Wahabi asal maneh leuwih tibatan didemokrasikeun sedot keuntunganana negara nu tandus Amerika tapi sanggup nyen kapal termewah di dunia negara tandus di dunia Amerika dangder di Amerika mau terjadi melak dangder terjadi Asnawi harita ke Amerika tani terjadi si Asnawi di dia aduh melakui terjadi di Amerika tandus tetapi mobil mewah buatan Amerika kapal buatan Amerika nuklir buatan Amerika modal di mana sedot di negara-negara anu ditumpahkeun punya termasuk negara urang siap urang kos gitu terus henteu siap mikir memantak di Syria ku hari Amerika kebingungan naon sebabna sebab ieu jelemana eueuh nu bisa diteundeun di dinya nu mantak anu diperkirakan setahun 2 tahun cek Amerika 10 tahun kok bisa kau tuh hese dengan jelema anu dipercaya ku Amerika jang supaya kepercayaan Amerika berarti jago teh Syria berarti jago eta aya jelema tak horenganan milu ka negara pecat aya deui jelema dianggap hebat ieu pasti bisa membawa atas Amerika ya ternyata nyana piling ka ditu ka negarana hese matak 10 tahun dek didik heula jelema sanggup kos kitu teh negara kafir mah nu kuduna Islam nu kos kitu ku ari kafir nu kuduna mah urang teh ka negara kafir kos kitu ku ari mah urang dikitu-kitu ku kafir sanggup sia terus teu sanggup eureun hirupna ieu keur carita negara supaya nyaho kos kitulah keberadaan negara urang mantak calon presiden lagi nu dipercaya ku Amerika Suryani sia izin dia aing percaya ka sia oh abdi mah cenah geus bentek di Indonesia mah Jokowi ya siap deh hah atuh abdi mah kumaha bae kumaha nu di luhurna inohong abdi saha si inohongna Megawati ayo hadir cak Megawati di ais keun sing di ais nongol be huluna tolol aduh terlepas di kos gitu terus baik diolah saha sedangkan teknis-teknisnya Masya Allah orang menyeritakan negara muringkak bulu panas tungtung ngalamun nu encan kawin bakal nambung kawin nyeritakan negara mah gitu nu geus kawin bakal hayang kawin deui capek mantak mahasiswa dari sundut demo mahasiswa demo sebab naon keur menggebu hatina ingin ada perubahan berarti di negara kamari jeung undang-undang rancangan anak waduh
Kapan? Awas ya. Ayo, awas. Kos kitu di negara demokrasi. Mantap nu nyahoeun mah maning di kerajaan deui mantep. Urang lepas di Amerika, urang jadi kerajaan-kerajaan kayak gitu, kerajaan Banten, Cikande, Serang, Cikupa, Pasar Kemis. Wah, engke bakal loba raja-raja engke. Haji Pendi jadi raja. Ngan moal di perangan ku sasage Haji Pendi mah moal. Emang kuda moal kebel ge paeh ieu. Kuda paeh wajar bae teh teu kudu perangan teh mah. Jago isa ge geus kajembut-jembut teh. Bolak-balik cerita negara bolak-balik hese. Teu kapanggi-panggi. Urang kieu bae terus. Urang ke kerajaan deui ribut engke loba raja baheula ge geus perang. Coba-coba tuh make aturan Al-Qur'anul Karim langsung orang perang jeung Amerika moal eureun terus cara Taliban dieu teu boga negara perang terus mentak Masya Allah istimewa teh Taliban terus bae kok di urang mah henteu sih ieu teu aya minat perang saha nu ngadidikna aja kudu aya pendidikan di Iran mah di Irak asal deuk asup SD bae ka ditu diomong ya kita siap tempur dengan kafir masuk SD dibere ayat-ayat perang kakarak SD doang geus dibere ayat-ayat perang dicoba kunyana keluar SD beta kelas 1 ke geus ninju baturna diet sia kunaon gitu percobaan ayat perang diet di urang mah ye di urang anu rada deres teh cisoka doang cisoka jadi nyana sok daek urad wirid jang peureup gitu tah ngan lain pakai perang jeung kafir jeung babaturanana tungtuna ustad jeung ustad gelut aya keur carita negara nu mantak Mesir teu eureun bablah mah encan aya jelema kepercayaan Amerika aju di dituna embung deui percaya ka Amerika teger jadi lo urang caritakeun Mesir perang we teger Irak emang geus aya jelema Amerika di Irak encan aya cek orang Irak sajengkal ku aing kudu dipikeun ka Amerika heula aya mah aya bae orang Amerika awas lengah bacok sia ku aing ieu mah kumaha gitu ye batak tala leger sebab boga sejarah kan cenah macaan sejarah tiba heula negara urang teh negara terkuat negara urang teh sempet jadi adidaya baheula cekirak negara urang teh negara tertua di dunia masa harus kalah oleh Amerika tidak bisa nyana dididik ngan berita nu ka urang na bae disaleweng-salewengkeun sebab nu boga sumber berita na kan Yahudi aja urang maca nangan seukur pos kota doang eta teh tadi gorong-gorong di depan desa Kutabumi macet maca anu kos kitu bae bodoh sia cerita negara takos itu bari lalagaan supaya ngerti dek naon ieu maksudna aya pemilihan umum dek naon ieu pemilihan presiden dek ngalangsungkeun nu kos kumaha ieu mestinya urang teh sebagai warga negara Indonesia hayang aing boga pemimpin dek dibawa ka mana ieu negara aing nya sia dek mimpin aing je lamun sia dek mimpin aing gelut heula sia jeung aing kudu da kos kitu hitung-tungna beban urang jeung calon presiden gelut beblon teh maksudna lain kitu nyaan sia dek mawa aing ieu teh negara lain sia nu kami kabehan menang rebut di Belanda baheula menang bapak kolot urang taruhanna nyawa sia gua tinggal geunahna doang nek dibawa ka mana ieu negara aing aset beak ku sia ye Soekarno mealian sia ngajualan ayo dek kumaha deh ayo aja itu ge lain turunan Soekarno tetap ngajual itu ngajual ih presiden nu kieu dek jujualan deui apa naon kudu nyaho nya aya hayang asli mah carita nagara mah ka imah tetep mau sapi kos gitulah cerita kan dek dikawanakeun di negara pertahankan demokrasi aturan demokrasi nu baheulana kos kumaha kieu apa lain tanyakeun coba ka Depak tanyakeun ka MUI
peran MUI di Indonesia sebagai naon? Sebab naon? Di Mesir mah aya Al-Azhar. Lamun di Iran mah aya itu ayatullah Khomeini, ayatullah etala anu nentukeun maju mundurna negara ayatullah. Di Irak eta adalah aya mufti, maju mundurna tergantung mufti. Termasuk Mesir Al-Azhar, maju mundurna negara adalah Al-Azhar. Di Indonesia maju mundurna negara MUI baheula teh beneran teu MUI, main teu di negara kuat. Diperbandingkan atuh nu mantak Al-Azhar main terus kuari lain letik-letik peran di dunia Al-Azhar teh lantaran keputusan maju mundurna negara terletak di pundak Al-Azhar. Pemerintah teh ngangsongkeun bagaimana musyawarah dikaji, ya siap, tidak usah. Iran ayatullah, Irak mufti, Indonesia supaya nyawa sih aturannya kos gitu baheula tak perjanjian anak di Bogor mamu izina di Cikupa sarua atuh ngadeukeutan meureun ka amal bejakeun aduh haji pengen di japan MUI jahe di bebawan kunya atuh teh rahasia bae meureun jerona mu Allah wala urang teu nyaho ieu jabejan aja dibalikeun ka Lampung pan eta meureun kasus mana gitu ge lalaunan tah carita negara lalaunan tapi eta dasarna kos gitu supaya nyaho heula deuk saha nu ngadidik negara urang ai henteu nyaho mah je ulah nyaritakeun rukun wudu bae babar rukun wudu mah genap nomor kahiji hulu nomor kadua suku kan ngacak itu biasa Ki Golkar mah ngacak kabeh itu make tartib guys lah jadi acak-acak rukun salat sabaraha cenah kiai kumaha hayangna sia yen kitu tuh sing puguh heuh ieu kumaha hayangna stok diroba di aing tuh sing puguh lah henteu aing mah kumaha hayangna sia merena letik 13 merena rada gede 18 merena pohara 24 kumaha merena sia ka aing ayo leuk hayang sabaraha sia jadi ondok kos gitu heran aing mah rukun wudu bisa, rukun salat bisa, tasawuf na make manehanana urusan negara pan urang cicing di negara. Masa teu peduli atuh urang teh cicing di negara, dideuleuh ku urang. Maju mundurna kan terletak di pundak rakyat negara teh. Mata kula salah milih pamimpin. Nah, ai kitu mah cenah kiai kula nungguan kiai bae. Oke, guys. Tenang, kayak di bejaan kula. Sapi tetep. Kanjeng Nabi teh minta kepada inuh pemimpin kufar saksi andai kata aya ulang ilu aja Muhammad lantaran nyana ngabohongkeun ka ayat teu percaya kana akhirat ulah milu jeung ku itu maneh bae itu bae ulah hiji Masya Allah Al-Quran tegas kuarikul Muhammad bejakeun ku anjeun ta'alau teh maksudna mah ngagerokeun ngan ngagerokeunana nu ngagerokeun di luhur nu digerokeunna di handap eta ta'alau heuy yo ka dieu yo nyanana di luhur gunung misalnya di Gunung Santri gitu jelema di handap woi ka dieu yo asalna ta'ala mah nu ngagerokeunna di luhur nu digerokeunna di handap yo ka dieu yo kula di dieu hayu ka dieu dek naon dek dibere penerangan aslina mah kos kitu tapi nu dimaksud di dieu mah lain kitu nu penting mah ieu ngagerokeun dek di luhur dek di handap kok di handap si make perjalanan di luhur anggap jelema du di handap teh jelema bidu nyawa siap bidung jadi bidung teh geus teu ngadengeun naon teu neuleun naon bidung ngaranna aya pitek los cicing bae laler los cicing bae bidung ngaranna eta katirisan tilok make baju bidung ngaranna eta
kapanasan make jaket tilu rakep bidug eta nu kos kitu mah eta tah dalam bidug tah eta gerokeun tah nu kos kitu tah seakan-akan nyana teh dihandap urang nu ngagerokeun di luhur ku sebab bidug dengan denye nah ieu ge sarua ta'alau kadar ieu cek Kanjeng Nabi hei kafir-kafir kadar ieu seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil oh nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum kaula bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh maneh teh ngomong nang di pangeran yo aya hukum keputusan ti pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu dengekeun aya sabaraha amat aya 9 bakalna 5 jelas nu 4 samar 5 jelas 4 samar dijieun di 2 ayat cik coba kumaha man cek Abu Jahal kami aya ngadengekeun instruksi ti pangeran ya dengekeun nya mana nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh nomor kahiji ulah osok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik sugan teh naon mah siapa nyinggung aing teman-teman ulah aya ngamusyrik kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran kieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uzza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek yana gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik nomor kadua wa bil walidaini ihsana ay ahsinu bil walidaini ihsana nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a nomor kadua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab menang indung bapa urang bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres di kelebu sorry sia gimana nu ti kelebu tah beres ngandung apan eta mamawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun kota naik kana puyeng naik kana ceuli tarorek naik kana irung naik kana bibir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh jambu ngora pasti ceknya nangeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah masa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung
Dek kondangan kayak itu ulah lah cek bapana. Emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ge. Emang kunaon gitu besi kuku mah meureun di jero anak lain. Emang kumaha teu bagus kadeulena. Kunaon gitu lantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendang deuleu di tukang gitu bagusna. Nu jelas papan lain kitu. Nu jelas mah lain kitu deudeuh ka anak. Besi kaganggu. Dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung kene geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah mulai ku ari ke 9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung di sesar lainna naon mahal 12 juta sedangkan ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu di sesar bae zolim dokter nu mesti ulah di sesar mah haram di sesar sebab nyesar mah ngarusak alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asup nama leutik kulaun keluar jadi gede nah iya melebihi kapasitas tapi kakawasan Allah ya keluar bae keluar bae nu asup mimiti leutik keluar gede masalah masalah tapi kasuruh jadi pikiran ulah urusan kakawasan Allah tambah warinya ngabeten ngahejeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumah dukun dan semedi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir kotak coba aduh langsung nyusu langsung nyusu menang sababaraha peuting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan si euneun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beki gede dedeuh beki nyaah beki gede kuari terus bae diisangan dipandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapana neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkan indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-leng kokorondangan dan lain sebagainya tetep mana sing hade budak besi kahau sing hade eta kan ku deudeuh ka anak sing hade konsian emang kunaon itu di tukang empang pan ke ngajebur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu bohongan pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak mah ulah ka empang ai bapana kajeun kena ngejebur nah emang kondang itu tilok balik berarti nyandung ya bebeja keur nyandung di mana aya palalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana aya ngirian ngomongna atuh lakos ditu nu tenang atuh mun sih ngomong sok kitu mah tenang lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu ku urang aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu asli nyandung beres nyandung mulai guys tuh deuleu setan datang nyaho asli da urang setan berarti padahal eta kiai tetap ku pamajikan di setan-setan tuh setan datang tuh eta nyaho asli da urang sakilang kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan aduh
geus teu kuat baru janduk geus. Di setan-setan di juri-juri kurang asli da urang kanyahoan ku ari. Oh, berarti aing setan. Tah, maleureun-eureun ngomong mah maleureun-eureun tilu bacem. Hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna. Ti isuk datang ka sore tang ka isuk ge moal putus. Nomor kadua nu susah, nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus. Nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus. Moal aya anggeus paeh bae eta geus. Nah, ini Allah tusiku bi syai'. Nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deudeuh ka anak bae deuk ka mana ge moal anak deuk ka mana ge kela besi anak aro anak we anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nu nyaat ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapa ridho Allah moal ridho Allah fi ridal walidain masyaallah. Dua nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah ala tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua ka indung bapa teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur. Atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah engke nu mantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah macam begeun wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dieu teh aya min ajli imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaranna atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai mah dicabut besi anakan emang kurang gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta. Nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkeun coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya sedangkan kan orang lah imah ge can boga ieu motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mah besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min jimlah besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad
Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jengsian fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut henteu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna nahnu narzukukum kaula nu agung anu ngarizkian naranjeun kabeh wa iyyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon 1 sakian eselon 2 kasia eselon 3 sakian eselon 7 sakian emang aya diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian guru golongan 1 sakian 2 sakian 3 sakian eta keputusan tah geus kuari diadukeun percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah dieu beusi teu digaji dek terus bebe digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asal dipecat aing mah ke gaji eueuh aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman entek terus aya pendidikan tasawuf maksudnya supaya keyakinan ka Allah na mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah engkena boga pol ka Gusti di berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abeh mantap ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal geus ka Allah bae ayat teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek majikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh ka ngojek ge sarua teu kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah capoe dua poe ka ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh ka aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang mangga atuh aing butuh pan kasia tuh aing dibutuhkeun cak nyana aya di paraban teu eta aya paraban urusan Allah aya butuh urusan aing puyeng cak nyana ieu kakak eta kudu ngaji deuk nasawuf deuk norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka ilah aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliangan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi Assalamualaikum salam maneh
datang ke mana ka zuhudan maneh cek Marupil Qurhi cek Abu Yazid kieu kulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek Marupil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing kos kitu di negara kulama aya bae di dahar eueuh bae nyada sabar paling ngelel we tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cakeun ada kos berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Marupil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Marupil Qurhi lantaran cek Marupil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bigeun ulah datang ka diendekeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagi ati Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun made teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami pohar taat kula ka anjeun ngaguru nu mantap tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Marupil Qurhi mah misah Junaidil Babagdi Sisri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia masyaallah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah 2 poe di 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancen jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu kaenge dibere langsung bae ku Gusti cek mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk geus saya ngadoa kadalapan teh can aya keneh pan telat amat sakeuna kaburu paeh hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk pan dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilham ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh ka luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek itu kuatnya saya kulantaran tulisanana di kota ya nyana ngorandang ka kota ngorandang ka kota datang oge ka kota juk di kota kieu bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek ngadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek
pakai kudu ka kota keneh bayi haju eta make leungeun manusia tah abdi nu resep nama hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap emang pikiran urang kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing kuari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren jangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu tah ulah waka kholwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Bu Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi jadi ngaguru deh tak bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi ke kilitrikan mah kilitrikan mah tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah nalegan ye sia geus di bibir aing dah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tepu eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae ka jadi kuku make kajenting nyana di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mana selain kuliah deh kuliah lah pokona geus di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa lain jurusan kawalian tamah hanya ilmiah jang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok gak bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing nanaon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres kan bisa kanyawan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh saking luhur amat sih mau parai urusan ada jeung Gusti Allah amoh murikak bulunya lagi murikak bulu tapi tetep can percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menyeritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu can percaya coba aing dek mempercayakeun kos supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan beta kos gitu tah cek sama doger teh percaya ka aing murid berangkat ayo dek ka mana ngayakinkeun sia teh yakin ka aing kan kanyawan wah beuki sieun wae ayo dek ka mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka ieu mah babaturan wow sono biasa adu tangkep lah atuh kadatangan ku Ki Ma'rufil Qurhi pohar jasa cari terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate dahar lah ti luar nu boga imah Syekh Ma'rufil Qurhi jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek Syekh Ma'rufil Qurhi dah ka muridna kan lamun can izin ti guru moal dah begitu Syekh Ma'rufil Qurhi ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelegeun kuduaan pan teu didaharnya
ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku sama rupil kuring endah dikadoakeun ke sekolah wadek pamit bae sok dahar kula pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sakelobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kuku bahagia sebab Syekh Marufil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar masalah sakieu teh mbena nang ti mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan dek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula kadatangan guru kula Syekh Marufil Qurhi kemudian dahar haju eta satena kunyana diicip-icip ngajari balangkeun teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura cenah kula can tukang sate emang kurang gitu embe pae ku kula di sate cak anu bantat juhut teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh urang kadahar bangke kan tuh atuh pati ya bangsa beungeut-beungeut ku sare teh nyaho pan atuh teh nyaho urang biasa bae dek bangke teh dek naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona mah jadi kula yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus di sate bae guguran datang ka Syekh Marufil Waalaikumsalam dek nyaritakeun embe pae nya ceu pan geus jahudi bae kada teh cak muridna teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa dek ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh atuh aing mah ngobrol terus jeung Allah oyang cenah ieu kos gitulah kutubul aulia lumantar geus hese jaritakeun ada nyana komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya tementak sok aya ngaweleng wedek dahar ge kieu ge besi di lembur urang anu ngaweleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah basantren modern teu bisa basantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sagit sarua jang derajat mah tetep ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha taun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum papat wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deukeut bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deukeut ulah tu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti besin pan aya nu kieu ye jelema teh aya nu kieu aya anu wani nonton orkes teata lamun eueuh sasaha
lamun aya saha mampu aya nu kos kitu anu wani aya saha saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah jelas ieu mah dideuleuh nya kae anu awet teh nya anu awet oh aya maleng mah emang kudu loban wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mumpan aing di kieu di ustad-ustad ku batur ieu ustad aing teh kiai mah aku kudu nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah tah eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia. Tuh gitu kan nonton TV teh di loba jelema embung mungus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang tendang sorangan bae di kamar belum teh kiai tolol tah jadi ai mazoharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu itu di loba jelema mah mun ka HP ge haram jelema bae. Ternyata horenganan hewan teh gambaran manusia teh hirupna teh aya anu resep di majelis taklim terserah tamah maksudna di majelis niatna kumaha sabodoh ente guys menghindar atau naon sabodoh guys aya resepna teh kapan di kantor bae enggak majelis taklim teh di kantor bae aya nu di pabrik bae resep nate kos kitu tah beres tah urusan kantor pabrik mah masih keneh lah ieu mah aya nu resep nate di bar bae aya nu resepna di night club tah kitu nya nama lamun teu jekel biliar teh ieu awak arateul kudu jekel biliar masyaallah pan ai kiai mah lamun teu jekel kitab gering lawan teh jakal kitab teh kiai begering maksudnya dijual teh kitab aya nu resep lamun henteu nyekel biliar aya anu resepna teh di nu lapangan teh nu loba juku teh nyawa ngaran teh rupa sia mah teu percaya aing sia lamun main golf bisa-bisa meupeuh pipi sorangan sama lain pagawean orang pondok nu kos kitu golep bangsa bos teh resep teh kan kos kitu tah beda-beda ka resep jelema teh beda-beda deres keneh geus kos kitu mah ieu aya nu resepna teh mabok bae teu mabok puyeng aya nu resepna teh ngayan kartu bae asal teu neuleuh balak genep bae asalna can centrang. Masya Allah tas hirup wara ika resep teh kos asal leuleuh balak genep seger Masya Allah nyana keur radar ieu tulu neuleuh balak genep cager aya nu kos kitu eta wara kos kiai aya kiai teh baheula mah lamun diondang ku bupati ku gubernur teh belaga gering ku ari mah lamun kiai keur gering diondang ku bupati cager eta aya kos kitu eta saya kos kitu Masya Allah kos urang keur ngora boga kabogoh gering aju ngadenge sora kabogoh ya eta sales manung geus nongtot teh eta teh ka jero deui eueuh eta ngadenge sora doang leho eueuh sorangan ya Allah ya Rabbi eta bisa jadi cager tah kos kitu teh jadi horenganan jelema mah sadunia kumaha dunia-duniana jelema anu duniana di dunia hitam kajen diajakan ngaji ge kurang atumbung sebab lain duniana sakumaha peuteuy sakumaha hileud peuteuy ku urang eta hileud peuteuy teh hileud jengkol kuari diteundeun di gelas dibere ku urang jamuan anu amis gitu teh daek cek cenah teu ngeunah
nginahanan keneh peteuy beuh sedep bauda cek beda tah yes sadunia mantap wari lamun jelema nu biasa korupsi teu betah cek ngana teh hayang bae nu biasa maling teh lamun ka majelis teh nyokot sendal jepit bae teu betah hayang bae teh hayang ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tak geus tah dikitu-kitu ku Gusti Allah. Nah tinggal kuari diri urang resepna teh anu mana apakah urang lamun cicing di masjid teh betah bari nyekel tasbih maca sholawat atawa maca Quran atawa betahan di hareupeun TV besok pelotot rasakeun ku sorangan si goblok sia ai nyileuk ka dieu mah wajar lah emangnya nama kos gitu betahan mana tah betahan mana sok kira betahan mana betahan ketika orang hudang di peuting mandi wudu haju salat diuk bari tafakur atau betahan keneh WA-an sok ulah main-main orang hirup tinggal sabaraha jeung kali ka kuburan ulah main-main i urang dibere modal ku Gusti Allah umur jang ngadagangkeun diri urang pake meuli sorga ku umur urang nah ieu tinggal karesep urang kuat ulah ngitungan batur nu keur ngajabat ulah hitungan batur nu keur usaha di proyek diri urang kuari mah ari aing ieu jadi hileud naon apakah hileud peuteuy apa hileud jengkol atawa ieu teh hileud bonteng apakah hileud ayo hileud naon tinggal urang kuari introspeksi diri betah da di mana nah jang diri urang sing hade jasa Masya Allah etalah cek Tuan Syah Abdul Qadir aya anu hirup betahna di cuka asli nama kos kitu cuka teh hasem tapi betah dibere madu teu betahkeun resepna di cuka bae kitu keneh nu biasa di madu dibere cuka teu betahkeun orang hewan binatang teh kos kitu atuh naon bedana jeung urang ge binatang urang ge hayawan binatang sarua bae kabetah urang di mana nah iyalah jang bahan introspeksi betah aing di mana ieu sih betah teu urang lamun kitu di majelis taklim betahan mana urang jeung di kantor betahan mana urang ngadengikeun ngaji jeung ngadengikeun dangdutan betahan mana dah untung jasa jelema lamun geus teu betaheun ngadenge dangdut kitu teu betah alhamdulillah cenah kula mah emang tibeurik teu geuning cenah kitu betah kula mah masyaallah teu dibere resep kula mah resepna jaipongan atuh sia mah tolol tah mah sugan teh apa aduh Gusti orang ada teh lain resep teh lain ka Allah emang perwatakanana lain kitu resep teh lantaran eta teh teu menyejukkan hati ka Allah ngajauhkeun ka Allah tah urang teh kuari geus kudu metah hirup mana nu kira-kira jalan arah ka ditu mana nu jalan ka dieu sebab kamari ieu Ki Subandi maot Ki Subandi panggang tuh keur ieu mah nyana dipanggang teu paeh-paeh kuari mah maot nyana ya Allah ya Rabb terus aya Kiai Haji Behaki pentingna masih keneh ngaji ngariung kunaon tuh jam 2 teu aya eta kan sehat berarti ya Allah pendak sing hade
sing hade teh lain naon besi keur poho ka Allah hungkul ieu mah besi keur poho ka Allah. Nah, kecuali lamun urang tawadu isin ka Gusti awak anu kos kieu ibadah tepat dibeki salat komo aca sholawat aca Quran asana kieu amat ya awak pantes anu loba ibadah mah naik Lexus, naik baby band, naik Rolls Royce, naik Jaguar sesuai jeung kemuliaan diri nak pantas. Tapi urang mah kapan salat subuh qodaan istiqomah malah lamun teu qodho teh anakna ge bingung. Bah, kok sinarieun? Emang kenapa? Hari ini mah abah salat subuhnya malam. Emang akan biasanya mah siang. Rasanya dekat ke kiamat kali ya bah ya. Anak mah heran ku istiqomah salat subuh qodaan anak nage kageteun lamun abahna salat subuh peuting. Bebeja ka mana ge? Hari ini abah salat subuh malam ya. Kenapa kali ya? Tanyakeun tah ka dulur-dulurna kenapa ya? Kok bisa malam? Oh belum tidur dia habis WA-an. Jadi dia mah nanti habis subuh baru tidur. Waktu begitu tolol. Itu bapaknya tolol itu. Bin goblok, bin boloon. Oh ya kita demen punya abah goblok ya. Sial tak anak ngobrol kos gitu tolol. Anak ngobrol kos gitu. Kita demen punya bapak tolol. Ya Allah. Nah, lamun tawadu bacara Kangjeng Nabi wa yarkabul ba'ir wal farasa wal bighal wal hamir. Kangjeng Nabi mah kumaha ayana bae. Wa yarkabul farasa. Kangjeng Nabi naik perosa. Kabul faras Kangjeng Nabi naik kuda. Begal himar kumaha ayana bae. Henteu alergi henteu kieu henteu lamun teh mah aya mobil mewah yuk digaya mobil anu goreng mah henteu awak aing alergi mun naik mobil kos kitu nyeri awak henteu kitu tah Kanjeng Nabi aya kumaha ayana bayar kabul ba'ir faras wal bighar wal hamir kumaha ayana be tang nyeunah entah hirup lamun kos kitu ngirup teh kumaha ayana be urang mah ayana naik sepeda motor angkot geus bae bolak-balik tidinya Fortuner Jatilokaya jatuh boga ngeunah hendak kos kitu mah po sakalina naik Fortuner geus teu diturunkeun kacana kabeh nyakueun kabeh kieu eta jelema ondo eta kos kitu geus teu daek ditutup kaca. Nah ieu mah keur carita kafir hini ulah naik kendaraan mewah sebabnya anu hina kan nya nu calon neraka di negara Islam mah kapan al islamu ya'lu wa la yu'la alaih mulia luhur ulah kaluluhuran ku kafir. Geus kafir di negara Islam teu meunang naik kendaraan mewah. Kudu orang Islam anu naik kendaraan mewah. Jadi kadeleuna siap. Kadeleuna bersiar. Kadeleuna boga komara Islam teh. Kuduna mah kitu tah. Nu boga pabrik teh kuduna mah. Nah, ieu pabrik saha? Makmun, ieu nu ieu soleh, nu ieu pabrik saya nu ieu, oh ieu mah pabrik Syarif, nu ieu mah pabrik Mukmin, nu karar itu kan ngeunah henteu kadengeun tah, ieu mah lain, ieu pabrik saya, Prengki, nu ieu mah pabrik nu bogana Peredi,
iya ya nu ieu mah pabrik nu bogana teh cingluh nu ieu eueuh we nu ngaran mukmin soleh aya tuh nu itu tuh cenah tuh bener tuh itu mah nu sa itu dulu Haji Soleh itu mah naon pabrik sosotan aya pabrik sosotan heler itu ge cenah geus saminggu teu jalan we urang nyaho eta rusak geus teu kahadean aya boga pabrik heler leutik jadi urang di negara urang teh ya teu bisa ngembang batur nu bisa ngembang nah kudu namakan urang sebagai pribumi ilmu aya modal aya nu ngembangkeun teh kudu nama urang di negara Islam keur carita negara Islam orang kafir ulah cara di Mekah cara di Saudi Arabia orang Islam kafir teu meunang meuli sajengkal tanah gitu meunang kuari ti Jati datang ke pasar Kemis coba nu saha Masya Allah kawasan ka ditu coba itu ka bunder donan gitu ngaranna pasir nu saha eta sertifikat kuari pasar Kemis ka ditu bakalna jadi nu saha hayu dibareuli ku asing ini negara Islam mah teu meunang di negara Islam mah kafir teu meunang naik kendaraan mewah kecuali kendaraan himar nu hina mun di urang memerenan Avanza lah atawa Karimun tah bangsa keperkerian atawa geus lain dianggap mobil tah pokos kitu mah teh atuh dipencet kitu ge gentom begal menang wayar kabubi kafin menang nyana numpak make sela ai sela mah teu naon urang naik himar di selaan sebab lamun teu di selaan kan kumaha lamun mabur teu naon teu make sela warikabu khosabin jeung make kap tapi tina kayu make jang saung ka dieu tapi tina kayu urang lamun ka Uzbekistan mah bisa ningali himar di saungan make kayu kebelah dieu loba teh di Uzbekistan mah tapi lamun tina besi mah ulah berarti paten ulah sebab mewah teh make asupna ulah keneh make sarjin paranti diuk mewah supaya ulah langsung kana tulang himar aya paranti diukan ngaran sarjin teh jeung diuk plek ngeunaheun baheula mah lamun di luhur kuda teh kan sok aya paranti diuk di luhur kuda nah naon eta ngaranna paranti diuk di luhur kuda nu kos kursi itu ngomong itu ngomong atuh sia teu nyaho da sok ngomong nyaho bae sih jalobaan jelema atuh lain sia bae nu pinter naon kabet asana aing di pagahan kuno bodoh teh kabet paranti diuk teh nyaho ye salah mata mun paranti kitu anda ngaran salah kocrek-kocrek tah paranti diukna joki ya Allah pelana Masya Allah nah eta tah teu meunang ka kafir mah make nu kos kitu teu meunang kafir make nu kitu Masya Allah karim diatur wa yuzawu ila adakit terus jeung diungsikeun kafir teh dikondisikeun kafir mah lamun keur kaayaan macet di perjalanan nyana kudu dikondisikeun diatur ku polisi ila adakit turuk ka jalan anu sempit
besi ngahalangan muslimin kelancaran muslimin mukminin pribumi, besi nyana dianggap ngahalangan kafir, kudu dikajalan cacingkeun. Ila dia kitu luar biasa pengaturan koski istimewa. Di negara Indonesia apa yang terjadi? Sabalikna. Hari itu mobil sahanu mewah, oh bos ngecek. Hari itu tuh anu kentob mobil anu acak-acakan cet lagi geus tahun 45 tama mobil. Nu saha eta? Aduh Pak Haji. Wah terjadi. Itu iman nu mewah nu saha itu? Nu mewah 3 tuh saha? Bih. Ngecek. Si Enci. Hari itu tuh anu kenteng nanya engkleh. Ini masalah. Ayo sabalik deui urang sabalik. Di Gading Serpong nu boga imah mewah nu kudu nama muslimin muslimat mukminin mukminat ngecek si Enci si engko. Hoker ge ayo BSD perumahan mewah saha teteh nu ngareusi ieu ge mayoritas bakal ngecek di urang nu ngeusi berbagai perumahan mewah atau rumah tinggal di luar perumahan nu marewah teh ngecek nu boga mobil mewah nu boga imah mewah pakaian mewah bahkan kuarima parlemen ge deuk dieusina ku ngecek. Untung Perindo teu maju. Puji syukur gua lama urusan presiden mah masa bodoh tah aing mah nu senep ge eta. Beus hadena bae. Tapi kan jana militan sih hadeta besi terus bae. Nah, engke mah cobalah siap-siapkeun caleg-caleg anu ahli-ahli Allah bae dah. Pohara. Kabeh mararantep ya di Indonesia teh. Anu ka parlemen marawat tasbeh. Waduh, di DPR teh geus nararasbeh, bae nya mal kaburu urusan dunia. Nagara acak-acakan. Anu anehna jago korupsi teh ieu teh Kiai Malulu. Kiai dah di DPR nu korupsi teh kiai nu talalar Quran. Masya Allah. Anu lain kiai atuh leuwih senep tah mana. Nu talar Quran bae korupsi kobono henteu. Negara urang teh kos kieu. Pernah terjadi aya naon gitu ngaranna pelecehan. Pernah terjadi aya pelecehan di mana teh lamun teu poho kula di kerajaan Inggris. Margaret Thatcher, sia nyaho ka Thatcher. Eta kan pernah nyana melontarkan pelecehan ke Indonesia. Begitu nyana kunjungan ke Indonesia, nyana langsung ningali negara Indonesia, terus negara ningali perpolitikan, pulang ke Inggris. Nyana ngomong gitu kan, ditanya di negarana, begitu ditanya, muncak bahasa Indonesia mah saya dari Indonesia. Bagaimana pengalaman di Indonesia? Ternyata di Indonesia DPR-nya pun mantap-mantap korupsinya. Cek Margaret Thatcher. Dan pemerintahnya pun saya lihat wajah-wajah korupsi. Isi kan pernah terjadi ya tak? Kurang ku Inggris aya pelecehan seperti itu. Orang Indonesia kan tersenang. Orang Indonesia tersenang lantaran kan jelema mah kajen teuing ngabohong ge embung disebut pembohong. Jelema kajen teuing teu jujur ge, teu jujur embung disebut teu jujur. Jelema teh sanajan tukang main embung disebut tukang main. Jelema mah kos kitu wae. Mantap teu senang harita Indonesia teh. Ngeunah bae Margaret Thatcher ngomong teh. Raya utusan di urang DPR kali itu ke Inggris. Oh, akhirnya alhamdulillah aya peluang tah nyana di Paroto
jeung penggede-penggede Inggris di kantor, di hareupeun kantor, cepret dibikin ke marga teacher. Nih, ini siapa? Oh iya, cekin teh ini penggede-penggede negara saya. Tuh, nah ini adalah sosok-sosok koruptor, sosok-sosok manusia yang korupsi. Seri marga teacher. Kenapa ketawa? Ini dipotonya di kantor Indonesia, cekiana. Kebeneran dipotona teh di kantor di Inggris, kantor Indonesia, paranti nangkepan nu korupsi. Nah, jadi cek marga teacher, iya emang ini pejabat-pejabat saya yang suka nangkepin pejabat Indonesia yang korupsi dibawa ke kantor, itu kantornya. Jadi di Inggris teh aya kantor paranti nangkep jelema Indonesia nu korupsi. Jadi pas dianggap UDPR Indonesia teh anu diutus ke Inggris nunggu karumpul di hareup teh eta teh dianggap tukang korupsi, orang tukang nangkepan korupsi. Hebat orang Inggris. Jadi orang Indonesia mah katipu bae. Katipu. Tah coba anu inget tah. Kula mah inget tah barang inget ka dieu tah. Inget ka harita zaman kuda keur ngora. Masyaallah. Sia yang sirikeun mah untuk percaya ka aing. Eta luar biasa itu sebenarnya. Jadi orang Indonesia kos kita kos anu urang ieu teh ya urang non karangarana urang Mesir. Urang Mesir eta kan kotornya nama. Urang lamun deuleu ka Mesir urang ngadenge Mesir teh serem kan. Mesir hebat. Coba ge ka Mesir, Masya Allah, kotor pangkotor sadunia Mesir. Sampah teh pernah anu daek nyapuan. Dia hareupeun Al Azhar teh di masjid teh kotor. Ya Allah ya Rabbi. Urang di tempat gala wudu teh kotor, jalan kotor. Mesir eta. Wahara. Masya Allah. Pas orang Mesir kunjungan ka Yaman. Aya jalema nu keur kieu di sisi tuh. Yana ngomong orang Mesir ke Presiden Yaman, Pak Presiden, jangan suka menghina Mesir. Emang kenapa? Katanya Mesir itu orangnya kotor-kotor. Tuh lihat yang lagi kencing siapa? Oh iya, ini negara Yaman. Bilang katanya nggak pernah ada kekotoran itu yang kencing di pinggir jalan. Tuh ada berapa orang? Tuh ada lagi tuh siapa? Kayak tilu kan nggak deret bae. Cek Presiden Yaman, coba lihat wajahnya ke sana. Barang di dulu orang Mesir kene. Orang Mesir isinin. Tapi orang lamun lalakon kos kitu teh eta Indonesia mah emang boga karakter kos kieu bae. Kos kieu bae orang Indonesia teh. Kos kumaha mau bejakeun pokona kitu bae lah. Kos kitu tah seputar orang Pilpres ge eta karakter Indonesia teh kos kitu. Kos kumaha atuh sia ge jararaho. Teu kudu nanya ka aing. Karakter Indonesia. Eta kos kitu. Masya Allah. Lamun disebutkeun koruptor teh embungan padahal mah nyana. Lamun disebutkeun pembohong embung padahal mah nyana. Aya di masjid majlis mah kan nu ngabohong aya hiji doang. Tukang ngabohongna ngan hiji doang di majlis ieu. Atuh eueuh sejen mauan ieu ngan hiji doang. Kunaon nyileuk ka ditu sia biasa bae. Tah iya urang naon gitu ngaranna kafir, urang kafir teu meunang naik kendaraan mewah, teu meunang boga imah mewah, teu meunang naik kendaraan make sela, meunang make sela mah tapi make kap tina kayu mah meunang, tapi tina besi mah teu meunang mewah. Teu meunang make tempat diuk. Lamun ngahalangan mukmin arahkeun nyana ka jalan anu sempit, nyana ka jalan cacing. Mukmin kuna lancar. Ya Allah. Wala yuqul ulah dicicingkeun nyana wala yusaddaru fi majlisi. Ulah kena asup ka majelis kafir-kafir mah. Teu meunang dilarang asup ka majelis. Sebab majelis ke tempat mulia ulah kosok ditincak ku jelema-jelema lain
lain ahli Allah bawaan teh nu kos kada itu Allah ngahinakeun ka jelema kafir ai majelis kan dimuliakeun ku Gusti Allah maka ulah sembarangan ngasupkeun jelema kafir ka majelis komo ka imah urang sing hade diondang kafir-kafir ulah Allah ngahinakeun ka kafir kudaon ku urang dimulia-mulia idul makiyah mun aya orai hideung ngaringkuk atawa leumpang hideung mas ulah waka dipaehan sebab eta mah kadang-kadang orai bener kadang-kadang jin ngarupa orai jadi lamun aya jin ngarupa orai hideung warnana hideung ulah waka lamun ngaringkuk orai teh adana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nyana keke ngomong orai pakai azan Mekah dong sial ta orai aduh Masya Allah bisa ngomong atau mau tidak mau orang kudu Allahu akbar Allahu akbar jadi orang yang ngerti ngelosot tapi lamun haji pendek azan Allahu akbar Allahu akbar digegel siapa ini betah aing ngadenge azan sia orang ngegel teu betah ngadenge sorangan aduh Masya Allah tah ore azana engke tutupan lamun cicing bae tutupan make naon bae bek lamun nya maneh orai sok di dinya bae maneh tapi lamun bade lain orai eueuh atawa ngoloson eta mah 100% bakalna mun kurang mun aya bae tutupan mun bener lain orai eueuh sorangan ngahiang atawa ngolosot kula alal hak di imah ieu teh sering tah bab di dieu di imah ieu loba jin bari geus di imah teh jin melulu tuh pernah terjadi kerja oleh tikene di tengah imah teh orai bade ngaringku ya Allah ya Rabbi geus nyaho geus dibere beda ku abah mun aya orai di dieu ulah dikukumakeun antepkeun atau azan lah kula azan Madinah hari teh mah bukannya aos ya mah eta mah kasaksian jadi dia langsung kula can anggeus azan can anggeus karek datang ke hayya 'alas shalah robah naik ka tihang ih naik ka oraina segede leungeun kieu oraina segede leungeun gede aya urut kancing teh baheula mah kayu secang tah aya urut kancing teu di kancingan bolong jadi pindah liang baheula makan aya kasalahan tukang bas baheula ngaranna ge aju teh ditutupan deui tah dipelebah deui eta teh kamar ma ilot baheula ngurus emak nah naik ka dinya aya liang sagede kieu kan kancing kunaon ai oraina bade sagede kieu ai asup ka liang leutik asup je cek urang ieu mah kos nu di TV teh aya film naon kareta film naon kara ngomong sia wah keluarkeun ji teu betah yang ngaji jeung teu tah eta urang sok bade kieu ai liang leutik asup jadi kula tungguna mah tina sieun seserian sorangan manggading sorangan bae aju seserian eta kula seuri teu asup kieu bae wah si aing kaluar deui asalna ieu teu beunang geus serikeun aduh aju kula tek cicing deui teu seuri asup deui ka jero ieu alal haq pernah terjadi seperti eta
Masya Allah.